Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mitra kaum dangu sadayana, simkuring Encing Adnan. Dina ieu video simkuring bade ngahaturkeun nuhun ka sadaya mitra kaum dangu anu kantos satia nya ngiringan kana gelaran acara dongeng Sunda Encing Adnan. Anu pamugi ieu dongeng teh sing janten hiburan kitu nya. Teras simkuring oge nyuhunkeun dicandak hikmah anu saena wae. Kangge mun aya carita nu sae nya dicandak gitu. Anu gorengna tina karakter per masing-masing wayangna sing dipikeun kitu nya. Niatna mah simkuring teh memang teu aya deui ngan saukur hiburan sareng ngahibur. Tapi salian ti kitu memang simkuring oge palai diajar ngembangkeun kana inspirasi anu dina hal ieu nyaeta mengenai reka carios gitu atanapi reka carita. Diakui ku simkuring tah Encing Adnan mah sok kitu, sok pecampur bahasanya dengan bahasa Indonesia. Jadi harap dimaklum ya karena saya ini sudah berapa puluh tahun saya tinggal di Jakarta, sudah tidak lagi di Jawa Barat gitu. Tetapi antusias pisan gitu hate simkuring teh tetep nyepeng pageuh palai ngamumule budaya Sunda. Ku kituna tong hilap di subscribe, di like, di komen. Nu mawi eta ayana komen, ayana like sareng subscribe teh nimbulkeun kasumangetan kitu pikeun simkuring khususna nya umum namanya sadaya kru anu terkait kana manajemen Encing Adnan dongeng gitu. Salian ti kitu oge simkuring ngadoakeun ka sadayana boh anu di Indonesia, di luar Indonesia, khususna para penggemar dongeng Encing Adnan sing pamugi sehatnya, kadua lancar rezeki, barokah, sing salamet di mana wae oge. Ngeunaan perkawis dongeng insyaallah upami ieu dongeng teh parantos rengse anu munjung pocong nya tangtosna aya reka carita anu enggal deui gitu, anu didaur deui ku simkuring nuju direka deui gitu. Teras abdi teh kongsi ningal komen nya, ieu teh aya nu komen ti sawalihna penggemar dongeng Sunda nyuhunkeun aya cariosna simkuring tiasa mawakeun carios persilatan gitu. Tah insyaallah kapayuna panginten upami Allah ngerasakeun keneh simkuring supados terus tiasa berkarya. Encing Adnan nuju ngadamel skripna kitu tah nya jalan cariosna nu mana pamugi sing tiasa ngahibur oge lah intina mah sakitu kitu nya. Teras hapunten ieu teh utamina mah Encing Adnan teh dina undak usuk bahasa ieu teh masih banget kirangna gitu. Ku kituna nyuhun ti para mitra sadayana, ti kaum dangu sadayana supados nyumbangkeun pengembangan pengetahuan kangge bahasa khusus kangge simkuring gitu. Teu sawios komen gitu nya, komen encing gitu. Ieu teh saena mah bahasana digentos ngangge kieu kitu tah. Sapertos Mama Andri Kerawang tah kongsi tah. Eta sae pisan eta. Soalna ngawangun kangge pribados abdi nyalira kitu nya. Tah teras kasibukan Encing ayeuna insyaallah da Encing tentos capek kitu nya. Encing didamel teras itu ieu naon sagalana lah da eta mah teu kedah disebatkeun gitu. Kangge ayeuna teh insyaallah simkuring mah bade ikhlas terjun kana seni gitulah. Hartos ikhlas terjun kana seni teh insyaallah langkung fokus kana naon anu ayeuna di jalanan sapertos dongeng atanapi
bermusik atanapi menciptakan lagu gitu, tapi utamina mah dina dongeng gitu, da abdina oge resep gitu. Tah saperkawisna encing teh mulai tiasa ngadongeng ieu etang-etang ngobrol ka para mitra sadayana nya. Encing teh mulai ngadongeng teh upami telepat mah perdana waktu sarita ngagarap misteri pesugihan kuntilanak anu dikelola ku manajemen Traffic Channel gitu tah. Kunaon ayeuna teh tos teu aya kitu eta channel teh. Tah ieu teh perlu klarifikasi nu mawi channel nantos teu aya teh kulantaran kapungkur manajemen nya ieu nya babaturan gitu, babaturan encing oge gitu teu acan ngertos gitu kana YouTube teh. Janten upload anjeunna re upload video sa dugikeun ka kenging peringatan dibenet gitu tah. Gancang cariosna mah kitu lah. Terus ayeuna teh dikembangkeun deui alhamdulillah masih kene channel-channel produktif encing oge gitu sapertosna Poras Rekor, Karawang Channel, terus ayeuna nu ieu ya encing Adnan dongeng gitu tah. Nya insyaallah dina channel-channel anu eta oge bakal dikembangkeun ayeuna mah kana seni dongeng Sunda. Tah ku kituna encing Adnan nyuhunkeun sakali deui ka para mitra kaum dangu sadayana doana nya anu langkung utami mah pan doa gitu. Doana pikeun kasehatan encing tara supados encing tiasa terus berkarya gitu nya. Satia gitu ka para mitra sadayana entong kaulah ilih mantap gesok aya nu nyebatkeun gitu daek henteu saestuna mah sanes kitu. Saestuna mah memang encing oge pan gaduh kasibukan gitu anu sejena gitu. Tah tapi insyaallah kangge kapayuna mah urang langkung fokus wae dina perkawis dongeng lah nya. Dongeng Sunda. Pamugi ieu teh sing janten rasa anu senang oge gitu ka para mitra kaum dangu nya. Ayeuna teh nuju rada pilek ieu teh encing teh kaserang ti kamari wengi ieu teh. Hanya pamuga sadayana oge sing dijauhan lah tina panyakit sapertos pilek, sapertos virus nu bahaya kitu nya sing dijauhan gitu. Cing teh sono ieu teh mantang ngadamel video kieu teh nya sanesna naon sono memang aya unek-unek gitu dina manah gitu anu palai pisan didugikeun ka mitra kaum dangu sadayana gitu. Tah ku kituna nya hampura upami ieu video teh teu raos ditingalina atanapi cenah encing ngomongna ge bahasana masih balepot kene nyuhun dimaklum. Jadi istuning encing mah lahir di Jawa Barat di Karawang nanging ayeuna mah entos janten wargi ibu kota Jakarta gitu tah. Yuhan gitulah anu di Jakarta deudeuh pisan palai pisan gitu ngahirup-hirupkeun budaya Sunda gitu. Tina menan upami urang Sunda anu masih naon aya di tanah Sunda tapi kuat teu ngalirik-lirik pisan, teu berantusias pisan, teu berpartisipasi pisan gitu kangge kulawargina, dulur-dulurna, batur-baturna, dulur salembur, salemah cai gitu anu memang memperjuangkeun pisan kana budaya Sunda nya. Tah gitu rada sesah ieu teh ngedalkeun anak gitu lah. Terus kumaha sih cing ari-ari dongeng mah geuning lancar gitu nya pan ari dongeng mah tos direka heula kuncing pan direka dicatet gitu dititenan gitu talaminan cing teh kitu para mitra dongeng ayeuna tos bagian sakitu gitu mana ieu teh iraha gitu bagian ka sakiana gitu tah eta teh di uah-uih heula gitu bilih aya kasalahan gitu da melang gitu nya melang tapi nya sing pamugi we ieu teh sing janten hiburan dan cing mah nyuhunkeun doana gitu doana nu mawi alhamdulillah semangat keneh gitu encing oge di dieu anu ngan saukur tiasa gaduh kosakata naon ayana tapi wantun gitu kangge medarkeun dongeng komo pisan
anu banget terangna gitunya, karena bahasa Sunda anu luyu anu lemes gitu, kedahna mah hayu gitu sing langkung semangat deui gitu nya. Ieu bari disarung da nembean tento salat maghrib gitulah. Nya kitu we panginten lah ieu video gitunya, ngedalkeun unek-unek encing, nyuhun pidoana encing ka sadayana. Teras encing oge salam-salam lah ka kaluargi sadayana, mitra kaum dangu, salamkeun ieu encing Adnan gitunya. Encing Adnan nitip salam ka sadaya kaluargi mitra kaum dangu, hatur nuhun, hapunten bilih aya cumarios anu lepat nya ti sim kuring atanapi undak usuk bahasa tadi teh apa tos dijelaskeun sakitu panginten. Sapunya repegat simpai paturai patepang deui. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.